kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Al-arif billah al-musyahidu rabbah alima annama qaddawahu alaih la yahwu an hikmatin wa khairin yarji'u ilaih. Ari jama anu mengenal Gusti Allah anu hatena nyaksi ka Gusti Allah manehna nyaho yen sadaya perkara anu ditetepkeun ka dirina, yen sadaya perkara anu berlaku ka dirina eta sadayana henteu kosong tina hikmah jeung henteu luput tina kahadean. Anu eta hikmah jeung kahadean teh kembali ka dirina. Jadi ari jalma anu marifat ka Gusti Allah mah, ari jalma anu hatena musyahada ka Gusti Allah mah manehna nyaho yen sadaya perkara anu berlaku ka dirina eta sadayana teh katetepanana Gusti Allah. Jeung manehna nyaho yen dina sadaya katetepan Gusti Allah anu berlaku ka dirina terkandung hikmah jeung kahadean keur dirina, sehingga dina sadaya perkara anu tumiba ka dirina manehna ridho ka Gusti Allah. Jadi ridho na ka Gusti Allah dina katetepan anu berlaku teh ridho sadayana dipikarido. Jadi ridho na henteu wawarehan. Beda jeung jama anu teu mengenal Gusti Allah, anu hatena teu nyaksi ka Gusti Allah. Ari nu teu ma'rifat anu teu musyahada ka Gusti Allah mah osok sedih, osok galau ku perkara-perkara anu tumiba ka dirina dina kahirupanana di alam dunya. Jadi ridona ka Gusti Allah teh kadang-kadang lamun nguntungkeun dirina manehna ridho, lamun nuyu jeung dipikahayangna manehna ridho, lamun nuyu anu jeung anu dipikaresepna manehna ridho. Tapi lamun sabalikna teh eta kanu merugikan dirina manehna teu ridho, kanu teu saluyu jeung kahayangna manehna teu ridho, kanu teu saluyu jeung karesepna manehna teu ridho. Padahal eta sadayana nuyu jeung nu teu luyu jeung kahayang, anu nguntungkeun jeung anu ngarugikeun, anu loyog jeung nu teu loyog jeung karesep, eta sadayana teh katetepanana Gusti Allah. Tapal bahdinya jadi ridona ka Gusti Allah teh masihna beulah. Lamun katetepan Gusti Allah eta luyu jeung hawa nafsuna manehna ridho ka Gusti Allah, sedengkeun lamun eta katetepan anu berlaku ka dirina teu luyu jeung hawa nafsuna manehna teu ridho ka Gusti Allah. Teu didinya nambakeun can sampurna dina mengenal Gusti Allahna, can sampurna dina ridona. Jadi ridona ka Gusti Allah teh kumaha angin. Lamun angin nguntungkeun ridho, lamun anginna ngarugikeun teu ridho jeung saterusna. Jadi Gusti Allah teh kadang-kadang dipikarido, kadang-kadang dipaido. Lamun saperti itu berarti
can bisa disebut jalma anu mengenal Allah jeung can bisa disebut jalma anu musyahadah ka Gusti Allah gitu. Ayeuna timbul pertanyaan, lamun ujang geus nyaho yen sakabeh anu tumiba ka ujang teh eta teh mangrupakeun ketetapan Gusti Allah, jeung ujang geus yakin yen dina sadaya ketetapan Gusti Allah anu berlaku ka ujang aya pelajaran jeung hikmah anu alus keur diri ujang, jeung ujang geus ridho ka Gusti Allah dina sadaya katetapanana anu berlaku ka diri ujang. Lamun geus saperti kitu, apakah boleh ngadua ka Gusti Allah? Ya boleh atuh jang, kenapa tidak boleh? Maka kadang-kadang palbah ieu aya sabagian anu teu komplit pemahamanana. Ada sabagian jalma anu mungkin salah paham dengan mempertanyakan kenapa masih ngadua. Katanya sudah ridho, masa sudah ridho masih ngadua? Atuh bukan gerido lalu masih ngadua mah. Aya eta mempertanyakan gitu kadang-kadang. Tak mempertanyakan seperti kitu teh maranehna mengira bahwa ngadua itu bertentangan dengan ridho. Jadi seolah-olah lamun ridho ka Gusti Allah mah teu meunang ngadua. Sabab disangkana antara ngadua jeung ridho teh bertentangan. Padahal menurutkeun katerangan ti Imam Ghazali radhiyallahu an, ad-du'a la yunakidu ridho. Ari doa eta teh henteu bertentangan jeung ridho. Taku sabab kitu mangka jalma anu ngadua ka Gusti Allah bukan berarti manehna henteu ridho kana ketetapan Gusti Allah. Li'annahu amrun ta'abbudiyun amaronallahu bihi. Sabab saestuna ari ngadua ka Gusti Allah eta teh kaasup kana perkara ubudiyah, jeung ari ubudiyah eta teh sabagian tina parentahna Gusti Allah ka jalma-jalma anu ariman. Eta cekat terangan ti Imam Ghazali radhiyallahu an. Cekat terangan di Imam Al-Haddad radhiyallahu an, faddu'ai wabtihali syahidui bibtikori. Mangka ari doa jeung jeritan hate ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala eta teh jadi saksi tina kapakiran diri. Sabab cek dawana Gusti Allah dina Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, aranjeunlah anu pakir ka Gusti Allah. Pakir didinya hartina anu butuh ka Gusti Allah, jeung ari Gusti Allah eta zat anu kagungan maha beunghar jeung maha terpuji. Maha beunghar didinya hartina anu teu butuh ka manusia. Jadi ngadoa na jalma anu ridho ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
eta teh sabagean tina madhahiru ubudiyah, nyaeta ngadohirkeun atawa nganyatakeun atawa nembongkeun kapakiran diri ka Gusti Allah, nembongkeun rasa butuh ka Gusti Allah. Ari rasa butuh ka Gusti Allah eta teh sabagean tina sifat ubudiyah. Ari sifat ubudiyah teh sifat kahambaan. Artina doa teh sebagai tanda ubudiyah, sebagai tanda yang ente butuh ka Gusti Allah. Rasa butuh ente ka Gusti Allah ditembongkeun, diekspresikeun ku cara ngadoa gitu. Jadi doa teh ekspresi ubudiyah gitu. Tadinya tuh timbul dari pertanyaan, ari butuhna ente ka Gusti Allah iraha? Ari butuhna ente ka Gusti Allah teh salawasna. Tak kusabab butuhna ente ka Gusti Allah salawasna, mangka ngadoana oge salawasna. Keur geuring ngadoa, keur sehat oge ngadoa, keur sempit ngadoa, keur lapang oge ngadoa, keur rugi ngadoa, keur untung oge ngadoa, keur sibuk ngadoa, keur senggang oge ngadoa, keur menang anugerah ngadoa, keur menang musibah oge ngadoa, jeung saterusna. Ta eta doa sebagai ubudiyah. Jadi ari doa sebagai ubudiyah mah teu kapangaruhan ku waktu jeung tempat, teu kapangaruhan ku robah-robahna kaayaan. Ek iraha wae, ek dimana wae, rek keur dina kaayaan kumaha wae, ente salaku manusia teh salawasna butuh ka Gusti Allah. Matak dina sadaya kaayaan, dina sadaya tempat, jeung dina sadaya kajadian, angre ngadoa ka Gusti Allah. Sabab doa eta geus jadi tanda butuh ka Gusti Allah. Beda jeung jama anu ngadoa sebagai kahayang. Al jama anu ngadoa sebagai kahayang mah ngadoa na teh lamun keur geuring hungkul, sabab hayang cagur, atawa lamun keur sempit hungkul sabab hayang lapang, atawa lamun keur sulit hungkul sabab hayang gampang, atawa lamun keur manggur hungkul sabab hayang menang gawe, atawa lamun keur rugi hungkul sabab hayang untung, atawa lamun keur musibah hungkul sabab hayang menang anugerah, atawa lamun keur miskin hungkul sabab hayang beunghar. Tapi lamun geus cager, tapi lamun geus lapang, tapi lamun geus untung, tapi lamun geus menang gawe, tapi lamun geus beunghar mah poho ka Gusti Allah, poho kana ngadoa ka Gusti Allah gitu. Eta bedana doa sebagai ubudiyah jeung doa sebagai kahayang. Tak ari jama anu ma'rifat ka Gusti Allah di mana ngadoa na teh sebagai ubudiyah lain sebagai kahayang. Ta eta bedana. Jadi sok sanajan pada ngadoa ka Gusti Allah, tapi Gusti Allah mah uningaeun mana anu ma'rifat ka Gusti Allah, mana anu henteu, mana anu doana sebagai ubudiyah, mana anu doana sebagai kahayang.
Jadi ari doa sebagai ubudiyah mah udah ganana lain ijabahna tapi Gusti Allahna. Paku sabab udah ganana ka Gusti Allahna mangka ijabah jeung teu ijabah teu mangaruhan kana sifat ubudiyahna. Keur diijabah tetep ngadoa, keur teu diijabah oge tetep ngadoa. Moal aya istilah pundung, moal aya istilah belikan, moal aya istilah kapok. Ta eta anu pentingna tina ngadoa. Jadi dina ngadoa mah nu pentingna teh nyaeta tetep ngarasa butuh ka Gusti Allah. Sedengkeun ari anu ngadoa sebagai kahayangan udah ganana kana ijabah. Lamun diijabah eureun ngadoana, lamun teu diijabah oge eureun ngadoana. Ari diijabah mah eureun ngadoana ku sabab puas geus cumpon kana pamaksudanana. Sedangkan ari eureun dina teu diijabah mah ku sabab kapok. Pundung. Tak perilaku anu saperti kitu teh jadi seolah-olah leuwih butuh ijabahna daripada Gusti Allahna. Padahal Gusti Allah teh leuwih utama daripada ijabah doa. Taku sabab kitu ente kudu paham, jangan sampai terjadi siga kitu ka diri ente. Kalau ente berdoa kepada Gusti Allah maka berdoalah ente sebagai ubudiyah. Mataksi ingat ente teh kahiji ridho tidak bertentangan jeung doa. Kadua lobana timbul kasedih dina diri manusia ku perkara-perkara dunia teh diantara sababna nyaeta ku sabab lobana mika cinta kana perkara-perkara dunia. Liyakila mata prahu bihi yakilu mata janu alaihi. Makin saeutik atawa makin berkurang rasa senang atawa rasa cinta ente terhadap perkara-perkara dunia, maka makin saeutik atawa makin berkurang pula kesedihan-kesedihan ente oleh perkara-perkara dunia. Artina lamun loba perkara-perkara dunia anu dipika senang, anu dipika cinta ku ente, mangka bakal loba kegalauan-kegalauan, bakal loba kesedihan-kesedihan anu dialami ku ente. Mata perkara-perkara dunia seperti rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, sawah-sawah, kebon-kebon, balon-balon, warung-warung jeung anu sejen-sejena eta sadayana tidak usah dipika cinta ku ente. Jadi terhadap perkara-perkara dunia mah biasa-biasa saja. Sabab lamun dipika cinta ku ente mangka nalika eta perkara anu dipika cinta ku ente ruksak atawa leungit, mangka hate ente teh bakal nyeri, bakal ngarumas, bakal galau, bakal sedih, bakal kasiksa. Beda jeung jalma anu teu mika cinta kana perkara-perkara dunia. Anu teu mika cinta kana perkara-perkara dunia mah erek aya, erek eueuh, erek robah, erek ruksak, erek leungit eta perkara-perkara dunia teh eueuh pangaruhna ka manehna, tidak bikin hati bersedih, tidak bikin hati gelisah, tidak bikin hati galau. Jadi rek aya, rek eueuh, rek robah, rek tetep, rek datang, rek pergi, rek hilang, rek ruksak, tetep we
hati mah happy tetep selalu bolos. Ibarat tukang parkir, ketika mobil datang senyum, ketika mobil pergi senyum. Sabab kahiji dina hatena yang rasa memiliki karena eta mobil anu datang dan pergi. Kadua dina hatena yang rasa mika cinta karena eta mobil anu datang jeung anu pergi. Mata palbaninya lamun ente hayang tenang dina hirup di alam dunia, eueuhkeun tina hate ente rasa memiliki jeung rasa mika cinta kana barang-barang dunia. Li anna hujnaka ala faqdih dalilu mahabbatika lahu. Sabab saestuna sedihna anjeun ku kalemitan sesuatu eta teh mangrupakeun bukti anu nyata tina mika cintana anjeun kana eta perkara. Heuh, lamun henteu mika cinta kana eta perkara mah anjeun moal sedih ku kalemitan eta perkara. Manusia tidak akan bersedih oleh kehilangan sesuatu yang tidak dicintainya. Betul? Tak gitu. Oleh sebab itu jangan terlalu mencintai sesuatu yang sudah pasti akan berpisah denganmu. Seperti ayah dunia, al-muhibbu lidunya saya jano inda fakdiha wala buddha min fakdiha. Jalma anu mika cinta aliyah dunia akan selalu bersedih nalika berpisah jeung eta aliyah dunia. Jeung ari antara jalma jeung aliyah dunia tidak bisa tidak pasti akan berpisah. Tiba heula nepi ka ayeuna sakabeh jalma pasti ngalaman papisah jeung aliyah dunya. Jeung anjeun teh moal bisa salawasna marangan dunya. Nya kitu deui dunya. Dunya oge moal bisa salawasna marangan anjeun. Anu bisa salawasna marangan anjeun mah hanya Gusti Allah jang. Paku sabab gitu mangka didiklah hati ente supaya mika cinta ka Gusti Allah. Al-muhibbu lidunya wal anisulaha la yumkinu hubba liko illahi ta'ala. Sabab lamun hati anjeun mika cinta ka dunya jeung lindek ka dunya mangka tidak mungkin akan mika cinta kana liko jeung Gusti Allah. Hartina tidak akan tumbuh cinta kepada Gusti Allah di hati orang yang cinta kepada dunia. Sabab hati manusia tidak bisa menampung dua cinta yang berbeda atau dua cinta yang berlawanan. Dawuhanana Gusti Allah dina Al-Qur'an, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Gusti Allah teu ngajadikeun dua hate di jero rongga dada seorang manusia. Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Sahajana anu mika cinta untuk berjumpa dengan Gusti Allah, maka Gusti Allah oge mika cinta untuk berjumpa dengan eta jalma. Jeung sahajana anu tidak suka untuk berjumpa dengan Gusti Allah, maka Gusti Allah oge tidak suka untuk berjumpa dengan eta jalma.
tak sabagian tina cara untuk membangkitkan rasa cinta ka Gusti Allah teh diantara nyaeta ku cara dzikrullah. Sabab man ahabba syai'an kasiru dzikruhu, sahajana anu mika cinta suatu perkara mangka eta jalma akan banyak mengingat eta perkara, akan banyak menyebut-nyebut eta perkara. Jadi salah satu tanda tina cinta kepada sesuatu teh diantara nyaeta banyak mengingat, banyak menyebut sesuatu yang dicintai tersebut. Maka banyak-banyaklah ente menyebut nama Allah dan banyak-banyaklah ente mengingat Allah, sehingga dengan begitu diharapkan lama kelamaan akan terbit dari hati ente cinta yang sejati, cinta yang abadi, yaitu cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah maka persoalan-persoalan dunia, urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia teh akan terasa lebih ringan. Sabab nalika hati sudah penuh oleh cinta kepada Allah, maka lenyaplah cinta kepada dunia. Kalau sudah lenyap cinta kepada dunia, maka dunia tidak akan membuat ente galau, tidak akan membuat ente bersedih dan berduka cita. Sabab secara umum manusia mau sedih lamun kaleumitan perkara anu teu dipika cintana, taeta teh kuncina, taeta teh ubarna. Itulah obatnya dari kegalauan, dari kesedihan. Jadi keluarkan dari hati ente cinta kepada barang-barang dunia. Setelah itu isilah hati ente dengan dzikrullah.